Kemana RW teh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tah, ya bapak mana juga itu? Kemana, Jang? Kali itu ke Payun. Nah kemana RW teh ngaladog wae aya masalah. Unggal poe ye RW kan ngaladog wae nah kumahanya. Coba aya masalah, ieu teh jeung permasalahan teh lurah, deui jujugna WA kieu ieu masyarakat. RW nangan eueuh jeung eueuh wae sakitu ayeuna geus gaji aya, HP dibere nah gawe nah ieu RW. Di mana nya? Di mana Bapak teh? Diharap. Diharap lah buah-buah di pos roda sudah di mana. Susul ah. Iya tanah perumahan asa SD bisa. Woi. Kita juga ngomong di sentia gerak ieu poe teh malam teh. Coba RW na eueuh, coba ieu aya masalah, Dek. Aduh. Gini ya Pak RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ji. Nah kamarana bae teh. Iya, Pak RW. Abdi teh ka bumi. Nah, uhun. Aya naon Ari ai Pak RW teh ka mana wae? Unggal peuting abi ketrak-ketrokan aja ndela kana kamar. Justru teh ngontrol ronda ye. Murang kali caurna teh cenah teu aya ka payun, teu aya ka payun. Tah ayeuna nuju ngaronda puguh ge ieu teh ieu. Aduh. Aya masalah di beban. Naon sok kumaha ye. Heula abi ge ieu teh bingung ieu teh soalna ieu teh lamun dibejakeun anu masalahna teh alah pamungkene ieu teh jadi pegawai pemerintahan kene lamun disebut teh mah. Cik baca-baca kumaha ya teh naon eta. Jadi dina ieu teh di Sirurah cenah kan. Waduh, bahaya ieu. Sirurah cenah peuting kamari. Ngadeun. Naon ieu teh? Indit kawalungan. Caritana teh nya. Caritana teh cenah ieu teh. Jadi pas kana susu kanjut manehna turun. Gerasok. Ieu rurah betan kieu. Ieu teh aya nu ngabejakeun. Ieu rurah betan kieu nya pas kana susu kanjut turun. Sok geura ieu maksudna nguseup naon? Ieu mah hiji contoh tapi contohna teh anu teu waras sarua jeung nyontohan ka masyarakat teh ieu teh. Ai palebah kitu nama heungan teh heula ieu teh ye. Teh heula ka hayang seueur sakapeung mah. Iya, jelas cenah geura ieu. Ya ai ari hidup baheula kongsi sakola henteu. Ai sakola mah sakola kitu ngan lolobana Ngan sigana kadang-kadang salah nyokot jurusan ieu teh ye. Jurusan apa jurusan sukbol itu sigana teh kieu mah. we ai sukbol teh naon mun asa kara-kara ieu teh sukbol. Sukbol, suka bolos. Ai sugan teh suuk tina bool. Nah, jadi kieu kadang-kadang lamun maca teu puguh koma peuna teh bisa salah arti, bisa jadi boga sangkaan teu puguh cingcong baca kukuring. Rurah resep nguseup. Barang nepi ka sisi susu kanjut cek hidup teh nya. Iya. Manehna turun. Pas Barang nepi ka sisi susu kanjut manehna turun. Iya. Tah lamun pelebak itu memang ya bisa jadi salah sangka ieu. Jadi sangka teh nguseup awewe nya. Yalah. Tah kalimat teh kieu itu ya sebenarnya nama ieu. Nya. Rurah resep nguseup. Barang nepi ka sisi susukan jut manehna turun. Lain barang nepi ka sisi susu kanjut manehna turun. Lah bener, ieu mah bener kieu. Ieu geranya. Ngomong jujur teh rusuh cenah ge cek beja mah malah nu SMS-na teh nelpon deui. Yo cenah teh mah teh gura biru di kokolor cenah. Ditanya, "Lurah ka mana? Nguseup, pangkumaha di kokolor." Lah cenah ami bebaring nagog tuh kan. Cek nelpon ge ami bebaring nagog naon maksudna? Ai pas dibaca di SMS-na. Pas kana susu kan jut we manehna turun. Pas kana susu kanjut manehna turun. Palingan cing teh nya pas maca ieu teh
Oh di kokolor meureun ami babari. Lah lain Urah geura. kan kadang-kadang kieu ceritana aya cerita kieu yeuh. Si jalma teh pan keur ngagagalang di sawah. Ambil galang teh ditincakan ku batur nyeumplang. Mane eta mah salah nu nulis. Tah Kang eta mending ngejat garis ditukar. Si Ewon. Wah, aing keur nafsu nempo maneh kalah ka jadi hayang seuri eta beungeut jiga picung. Dikontrol ngaronda kalah ka eueuh. Ya, itu nya. Heula ieu Tadi aya carita tah SMS cenah ingan ieu nu macana anu pena sakolahan nyokot jurusan sukbol eta ya. Suka bolos. Ada carita teh kieu ya cenah Pak RW abi rek hayang teh. Mangga itu isina mah. Kumaha eta Pak RW? Lurah resep musyeub bareng nepi kasih si susu kanjut manehna turun. Nya, Tah lamun ngamanan eta mah bisa jadi salah sangka disangkana lurah teh musyeub awewe. Pan rurah eta teh. ya Lain, tadi ya. urang memehna sia geus aya telepon. Lusuh cenah urang mah. Nah hapang di kolor ami babahi cenah. Cuk si rurahna teh pas ngampo SMS kieu dibaca kurang teh pas Kan jadi kanjut turun. Tah tingali komapeuna teh ieu. Bareng nepi ka sisi susukan. Tuh, misalnya Jut manehna turun. Ai hidepa mah cara bareng nepi ka sisi susu. kanjut Manehna tuh nya. Mana titikna? Ih, lain ku titik kan eta aya. Koma. Aya anu teh ngaran teh sapasi eta teh. Ieu mah pasti. aya titik sadeuleuh. Salah nulis, salah. Lain salah nulis we RW Pak RW. Ai tadi kurang paingan ieu titik teh di kieu teh tah teh dek leungit ai sugan teh sireum. Matak ulah sok ribut. Matak ulah sok ribut salah sangka teh palebah dieu. Tah, nu bener mah kitu bareng nepi ka sisi susukan. Jut manehna turun pan kaharti. Nya maksudna Ngan lamun masalah bareng nepi ka sisi susu, kanjut manehna turunnya heueuh disangkana teh jamak teu waras. Tah ieu. Berarti eta meureun salah. Ah, palebah dieu matak Abi sakola geus- teh sing bener ja. Abi geus Mun cek bener. heula mah ieu teh gerakan sakola cenanya. Tah, ieu matak ka hade di sini boga budak. Jadi perhatikeun bisi kawas bapana ieu. Ulah nyokot jurusan sukbol. Suka bolos. Tah, akibatna kieu. Dina maca oge bareng nepi ka sisi susu kanjut manehna turun heueuh lamun Lain. kitu. Iya. Muan. Tadi Pak RW ngomong kieu namanya teh ngadahar sakola cenah. Ayo mah mau sih ngadahar sakola. Pembahasan kalau teman-teman belajar ke soki pasti Yo, kumaha? sekolah Teh kumaha? Abi bayangan abi eta ngalebok sakola. makanya orang maksud kalau bos tina ladang sekolah teh Urang beurit naon teh dikuasai ladang sekolah teh hasil itu artinya maka kudu cerdas teh palebah lah mah Pak RW abi teh ieu teh entos ngumpulkeun urang kali di ditu aya sabaraha urang aya 40. aya kade ieu bejaan besok di Kalimantan bahaya Demo ke si Lurah sina diganti. geus lain-lain gitu ieu lain gitu ieu gitu salah maca gitu salah maca barang nepi ka susukan gitu jut mainna turun kan ka harte gitu mah lain barang nepi ka susu sok hayang seuri kalau badina Ayo atuh aya nama abi teh Pak RW ieu rada lega abi teh geus naik ka luhur ieu teh. Lain masalah naik jujug naik kana tangga kelapa abi teh. Pas nafsu ieu. jadi kan ku zaman enak mah jadi aya pinter baru teh kieu misalna cenah mana masih cenah non teh sok aya nu model nyiksa ku sorangan main hakim sendiri cenanya pada cek nah sendiri pan loba anu ngoroyokna teh sorangan ieu tah maksud ulah main hakim sendiri teh artinya ulah bertindak tanpa aturan gitu. Umpami saudara abi mah main hakim sendiri mah eta beda deui sareng asumsi abi main hakim sendiri teh dina sidang mah aya nu ngeleh. Sababna hakim lagi abi sorang. Anu masalahna abi jadi abi mah aya nu ngeleh. Sipan kadang-kadang teh nya kudu dikoreok teh kulimaannya. Tah, itu akibat main hakim sendiri cenah padahal limaannya. Teu main hakim limaannya henteu sebutna teh. Teh pikiranin keneh. Berarti lamun disebut main hakim sendiri, tak berarti saban-saban jalma anu ngoroyok eta teh hakim. Mun limaan kan main hakim limaan, tapi kan bahasana tara sebutkan main hakim limaannya. Anya. Main hakim sendiri. Model aya bangsa tiji cenah ya ngoroyok limaan, main hakim sendiri. Padahal limaan. Padahal mah leuwih malahan mah. Berarti eta hakim anu sebut-sebut anu ngoroyok jalma eta teh hakim. Itu tara sebutannya hakim limaan lamun limaannya. Tapi aya hakim sorangan euy.
Hakim. Oh, iya, ayo bahasan kot kade, cenah urang sok main hakim sendiri cenah. Kan udah geula terimaannya. Tapi terribut main hakim limaan ieu nya. Teh pikirannya. Tapi balik deui kana eta tapi eueuh barudak teh ditahan teh. Ka mana? Enggak cenah geus kasih ulah ka ditu. Nyawa mun kitu. Aduh, Si tanggung jawab eta. iya kumaha urang. Telepon si Kasja we. Wes sok telepon. Aduh. Halo, Ja, di mana? Nah, anu rek dikumahakeun geus ditewak. Astagfirullah, ulah ditaranjangan karunya aja bagus balik musuh. Salah maca gitu. Geus ditaranjangan. Astaga. Aduh, calana anu ieu eta karunya Ek eta. mandi eta mah meureunna. Naik mandi gitu. Hah? Oh, geus rek mandi cenah barelok cenah teu meunang cenah ka teu bubuy kan. Lah, Ke sawah. Aduh, urang geus salah dewe arti tapi pemain ngobrol jeung nu bolohot teh sok kayang serius. Hanya gitu teh. Aduh, abdi teh jadi meureunnan kasieun teuing meureunnya ceng lingkungan ieu teh Pak RW jadi moal abinya aya masalah teh ka Pak RW sok ngaleungit pengen untung we tadi ge aya budakna. Kapan Darahnya aya? ka Payun cenah. Kapan heula sok kontrol ronda kan nyapa ke sorangan di dieu teh nah sorangan deui teh ka hati cing. Bisa gitu nama. Jadwal mah tuh ngaren teh jadwal salah-salah Pan meureun aya RT. Pak RW mah oh eta mah kontrol bisi nya. pan balaban untung we enak penting enak ka dieu aja. Anu ngarondana teu gua anda. Jumatnya. Jumat ada Bapak RW tuh Bubung tadi kalah keur menangkeun cai. Tunggu cai cenah. Mang Iman, Mang Entis, Ujang Panjang kalah di Surabaya. Dani aya padahal mah teh kaluar jeung Aceng. Aceng mah ada meureun di penjara, Aceng Fikri. Kela euy lah aing kumaha ieu. Kade urang sok barutak tinggal aja. Aduh, Sing remen ngayeun dog di nanti di blender dog teh. Ambil teh butak tinggi ya. Nepi ka nu kitu-kitu wae teh nyusun nepi kasih susu kanjutan turun. Aduh, jadi mata sebenarnya lagi aja. Resepnya. masalah eta bener. Usaha balik ke sekolah berenang can angges ayeuna diajari dia ayeuna di ku RW sok. Jadi boh maca, boh nulis sing puguh koma peuna. Kawas aya tulisan kieu ya caritana. Aya patani nya agak galang di sawah teh. Ku sabab embung katicakan galangna meureunna. Mun pelang di dalam. Ai nu nulis teh teu puguh koma peuna dibaca ku jamaah nu pinter. Tulisan teh kieu. Dilarang henteu meunang ngaliwat ka dieu. Saha nu ngalanggar baris dihukum. Padahal maksudna mah eta teh nyeun pelang teh kieu dilarang. Heula Kang. Kumaha gerangan ieu ya. Nundutan geura. Wadul mah ngawadul kalah nundutan Akibat maca kitu kan keur sakola kieu bener aja. kalah nundutan. keur ngobrol naon Pak RW tadi aduh. Ya cicing. Aya tulisan anu teu puguh koma peuna. Tulisan teh kieu dilarang henteu meunang ngaliwat ka dieu. Saha nu ngalanggar baris dihukum. Ya, Aduh, Alah, tahing mah. nah kumaha geura. Kitu kan mata tangan di buta. aya korek euy. Ya diganja. Kieu meureunna mata. Geus beli dewe Bandungan aja dan Sok lah. ada cerdas ya beda ya. Sok lah. Oh, baru dah teh. Maksudna mah kieu dilarang. Ceng harap di Teu meunang ngaliwat ka dieu. Saha nu ngalanggar baris dihukum, maksudna mah kitu. Aku saat nulis teh puguh koma peuna dibaca kuno pinter. Kagancangna carita liwat teh budak teh ka dinya. Weh, Jang, da teu kadogo tulisan. Cenanya. Ai Pak RW ngawadulna jeung ieu jeung abdi. Da si ieu mah sare geura. Yo, ari mah. Ring hiji sare hiji. Astagfirullahaladzim. Lain beneran tepak itu. Ya. Atawa kumaha Pak RW yang mun ngobrol Bari cenah. udut urang ngecengar. Tadi teh Pak RW teh cenah ka maneh wae cenanya. Ya, udutna jarum super. Mata lamun barengan jeung anu bodoh ka bodoh, babarengan jeung nundutan ka bawa nundutan. Wah, enak ngomong rada ieu keun anu. Siap pelotot-pelotot. ieu kumaha teh lah cerita. Teuing Pak RW dah ting Ieu mah koman. lain-lain dina ieu lain, ieu mah dina carita ngadongeng. Akibat nulis teu puguh koma peuna kitu. Maksudna mah dilarang cenanya. Teu meunang liwat ka dieu. Saha nu ngalanggar
baris dihukum. Kan ku sebab nulisna teu puguh koma peunna dibaca ku nu pinter ku budak da sakolana bener eta budak eta beunangnya. Dibaca ku budak teh dilarang henteu. Kan bener hadenya. Nya. Saha nu ngalanggar baris dihukum. Batak budak teh liwat we ka dinya da aing mah baris teu ngalanggar teh poe Senin teh upacara di sakola teh teu ngalanggar baris. Nya. Kadempon kudu buka sawan. Yang. Nah teu kudu buat tulisan. Katingali cenah bah. Wah atuh lain baca eta ge dibaca, matak abdi liwat ka dieu ge. Cing sok baca ku maneh cenah, baca ku budak teh. Dilarang henteu. Saha nu ngalanggar baris dihukum da kuring mah cenah mah. Teu ngalanggar baris, coba dia teh dilarang henteu kan beureun hade mata kuring teh liwat we cenah ka dieu. Pan tepak taran mah sia mah aduh heueuh aing nu bodongna teh cenah nya. Padahal maksud abah kumaha ceuk budak teh. Dilarang teu meunang liwat ka dieu. Saha nu ngalanggar baris dihukum. Kusabab heuh abah salah nulis, nah cek maneh, cenah maneh pinter. Ku maneh dibaca, dilarang henteu. Kan berhade itu dilarang mah nya. Saha nu ngalanggar baris dihukum. Cek budak kuring tadi baris. Perhatikan kan budak zaman kiwari mah kadang-kadang teu mahna indih. Ka sakolana teu nepi. Nah, palebadi ulah kawas bapana. Macan nu tadi bae, anu ngalanggar nu geus teh teh. Ini itu ya. Lurah. Oh, eta. Urang nepi kasih si susu, kanjut manehna turun. Yo, atuh lamun kitu. Cipta pas kan. Aduh. Turun. Padahal maksudna barang nepi kasih si susu kanjut manehna turun pan kahar teh nguseup. Turun ka Ciwah ge nguseup beureun teh rada luhur gawirna eta teh. Itu turun nangan tragediuk beureun di handap. Itu lain barang nepi kasih susu. Nya, Si susu. eta teh aya dua arti pas nepi kana susu kanjut manehna turun abi aya ruas oge kaji ruas bisi kitunya kadua ruas kanjut manehna turun teh sok sieun turun bero. Gitu dah. Tadi teh aya dua jadi bingung oge. Jadi pas dia ya tamadan titik koma pasti KBG mata tadi barudak ya ngarumpul teh. Taruaseun Nah, pada memang dia ayeuna tina masalah eta. saha anu kudu disalahkeun. Cek Pak RW saha anu kudu disalahkeun. Anu maca wae. Da tulisanna bener tuh. Jadi nu informasina eta abi mah ek nyala mu ek ngabela sorangan, abi nu macana abi nu sasalahkeun. Ek ngabela we. Jadi lain abi nu salah. Nu maca dan Titik jeung koma masalahna mah eta. Tah, geus lah. sok teangan si eta. Si titik ka mana neanganna eta? Pan aing ditah teangan sok si Neangan titik. koma. Kapan titik? Haja di mana teh? Asugan teh sirum, euy ku anjian teh paingan teh daek we. Teh daek we leungit geura. Sudah HP nu kieu mah ieu mah zaman. Nu kieu mah jancel. Zaman dulu. Ya, sirit dengek euy. Oh, cing. Aya mah nu di kieu tah. Segala fiturna teh aya. Fiturna teh aya. Oh, cing musik Wah. aya musik. Aya musik pililit-pililitnya. Tah, cik. Android teh moal aya lamun eueuh HP ieu mah. Sebabna Iya, HP ieu mah geus aya batuan, geus aya kartuan, geus aya ieu teh. Cik Android aya eueuh. Berarti lamun hidup berat nyambok imah teh mampu nyangan batunya. Moal batu ieu. Batu. Ya, sagala ge HP ieu bareng mitina mah. Lamun eueuh HP ieu mah moal aya anakna, jadi Android teh anakna ieu. anakna eta. Anak ieu, Anaknya. da lamun eueuh ieu mah moal aya nu bisa nyeun HP Android. Angger we HP ieu jawarana mah, pake telepon waras, pake nge-SMS waras cik naon gunana ngaran HP. Piragi jeung mere kabar, piragi jeung telepon. Aing ngobrol sama si kan Upin. Aduh, Aya dina maca bolong. Ya, di dia mah. Di dia mah aya 3, SIM hiji, SIM 2 jeung SIM abdi. Dina Android aya SIM abdi. Eueuh nya. Malah mah aya hiji deui dihandap can dibuka ku urang teh SIM kuring. Kuring. Sok, Aing ngawadul sama si kan Upin. Kan dina maca itu nu belatna mah ya teh. Lain eta kumaha. kadang Android mah barudak di kio-kio digoyang-goyang, cari teman tuh pan sok nitah neangan teman mau digoyang-goyang kita Android. Cari teman terdekat aing mah teu kudu maneh aya Pak RW aya. Teu kudu neangan teman digoyang-goyang kieu. Geus nyarampak urang mah di dieu tuh. Aya kontak aya. Selian ti kontak teh aya kotak. Aya dina bidang ngawadul mah, aya dina bidang ngawadul mah cerdas itu ya. Ngan dina bidang maca bolon itu ya. Dina bidang maca bungkul itu. Bener PRW eta teh. Urang mah harita yo.
Nanti nu kita sebut kunci kota bodoh bawaan lahir gitu ya. Nya kemana gitu. Batu ieu teh manfaatna luar biasa. Nah, kasemprot Dina. aya nama ku Pak RW jadi Urang mah bisa jadi aya nama aya Pak RW tenang. ya, ieu batu teh luar biasa gunana teh nya. Bisa segala bisa mengabuna. Dina hiji poe urang keur nyenim kandang hayam, Kurang batu. urang batu. Nyobatin apa? Cik Android kumaha kudu neangan obeng di kieu lila. Anu kita tinggal prek-prek ku palu nu kieu mah. Aduh Keluar tuh leuy. Aduh kaburu garing ngungkul ieu mah tinggal dikieukeun cepret buka enggeus ganjelkeun jadi ngan eta. Tapi da moal kuat. Dina hiji poe rusuh yo, ek nelpon. Wah, ieu HP teh poe burung dicas teh burung-burung. Pas dikieu wah, ingat tuh aing teh batuna eueuh pake ganjel imah. Pergi ke mobil. Tuh waras. Ayo sugan teh ka mana batuna aya pas inget teh pake ganjel imah hayam. Bubuhan tukang jeruk yang beli HP-nya nu kira-kira muka teh kawas muka jeruk kayak kita. Itu kan kawas jeruk kan nih. Ya, nu kieu mah Ngesok di mana gitu ya jualan? Hah? Jeruk. di Balong. Mana di Di mana? mana-mana Di di pasar pasar. henteu maksudna mah pasar di mana Kawali. Pasar Galuh ayeuna mah geus Oh, pasar. diganti. Oh, Ayeuna mah Galuh. Ciamis teh geus maju. Pembangunan Alhamdulillah, Ciamis tuh. Utara digedekeun. Anu sajana oge teu tinggaleuan. Naon sababna apa teu? Pemimpin nu ayeuna bupati teh teu urang dieu. Urang Kawali asli eta teh. Jeung ieu. Apa Pak Herdian? Bisa beli jeruknya ngabejaan. Bager ieu mah. Mun beli 1 kilo tadi beri 1 kilo. Itu ieu nya. Beli 2 kilo dibere 2 kilo. Ya kemari. Bager na ieu mah. Kemari hayang seuri. Mang cenah. Ning ieu Amis teh asa bae ku nyalira cenah. Nah cenah. Moal nyebutkeun Amis cek abi da sieun pas ngasaan nu haseum. Sok bae cenah ieu teh di artosan. Wios atuh bae ngasaana 1 kilo. Tah beunang sia. Kudu di artosan. Nah apa cenah tadi teh? Bongana Kilo disebutkeun. itu. Bongana disebutkeun kiloana jadi kudu di duit lamun teu disebutkeun kiloana kan aing bingung beak sabaraha kilo. Tuh nya urang mah da pinter. Urang mah tara berwit kan udah Dagang kan Anda beli yo, gitu. anu meuli sok berwit mah. Ayo we tanya harga. Ieu sabaraha? Meuli harganya. Ieu Amis meuli ka batur sok mana ek geunah moal. Si iya ek kecerdasan cicing-cicing. Itu kecerdasan. Sok. Tadi poe tadi ngajual di pasar beak sabaraha kilo. Naon? Kan sok juga jualan buah lain. Nuhun. Poe tadi beak sabaraha kilo. Naon sabaraha kilona heula, Pak RW? Tadi di pasar. Kan sok dagang buah, Pak. Ya, buah Sok di kilo berarti. pan nih. Nuhun. Nah, tuh poe tadi beak sabaraha kilo. Abi mah masek mah hiji, saep hiji tara kiloan da hiji ge wareg Kang. Tara saep kiloan abi mah. Oh, tara. Tara hiji ge wareg. Sugan saya 10 kilo ditanya. Tara abi mah wareg hiji ge. Lamun menyebutkan saya 10 kilo berarti mulian kilo terus nya. Beak beli beak di. Untung tiga jawab. Pinter euy. Yo, mage jadi tukang dagang. Oh, ek nanya deh, mana? Wah, ya sok aing teh bisa buah aing tanya teh. Aing. Aing terlalu menanya. Kudu kuat mentalnya, kudu kuat ieu. Kadang kan kieu nu meuli teh, "Mang, aya jeruk." Heueuh nya. Eueuh cek urang teh. Aing teh wah ieuh pesen barang ngayakeun loba. Datang nu deman, "Mang, cenah aya buah." Aing ngayakeun jeruk, ngayakeun buah. Aing teh ngayakeun buah, ngayakeun samangka. Lah, untung nama orang ngayakeun segala pada eueuh nu nanyakeun. Dira tukang dagang ya. Terus aya ibu-ibu kan, "Mang, nu kamari mah hasum. Jeruk teh cenah." Ibu mah sabaraha setengah kilo. Ibu mah aing kurang. Ibu macing teh meuli setengah kilo hasum hiji wae mun ribut. Urang macing teh tuh meuli sa mobil hasum kabeh teu ribut cing teh. Ibu-ibu ngahulang, "Oh, pira setengah kilo mah ributnya meuli hasum." Yang digantian aing meuli sak mobil, hasum kabeh teu Udah ribut. dagang cenah berenang itu. Aing sok lieur teh aing geus meuli kitu. Nanyakeun hantem meuli setengah kilonya we. Saluhung meuli palebah hari we nanyakeun Harga ngecek. Bari ngecek barang teh pewot. Poin teh ditembalan teh. Nu pewot mah sanes barang ibu. Ibu nepean. Aing meuli hanteu, aing pasti ngaliwat ka deket aing. Yo cenah ieu nu seger. Seger. Nu jinjing nanti ku man ku budakna. Sanes barangna ibu, putra ibu nu seger mah.
LD wae ku urang. Da urang mah rada cerdas kan gitu nama. Cerdas yang ngawa dulu mah. Ari masalah titik koma mah. Kan dina macan bolon nama. Masalah Bahaya kemudian tadi harunya cenah. nama barudak Sok saeb sabaraha kilo sab aing kudu ngadahar kiloan mah euy. Pak RW teuas. Keur mah untuk tinggal saya teh kudu ngadahar kilo urang. Cik, ayeuna maneh keur proyeknya. Lamun aspal ya. Lamun aspalnya sok beak sabaraha mun aspal sok beak seberadreum. Lamun keur ngaspal gitu. Atau kamari ngaspal di Banjar mah beak sabaraha deum. Da teu murah. Iya. tapi bisa mana teu murah keun ya. Eta pang cerdas teh pernah barengan jeung RW da aya barang yang ge tadi sarua beleg. Bener Jadi kumaha di barenganana. Barangnya nu bodoh ka bawah bodoh. Mata ya rada-rada akang rada ka bawah butek ieu. Aduh. Kita kira-kira lingkungan teh aman teh kitu ieu pernah meni cempling kieu ya. Biasana lamun kieu mah kahiji meureunnan ieu teh carapeun. Kaduana meureunnan teh ditu nama malam Jumaah. Iya, nyeri Padahal lembur mah aman bagian mah kieu. ngaronda. Lamun lembur jempling aman, lamun lembur hak parasea. Eta teh aman. Jempling mah Oh, aman. malah mendurukan. Jempling mah aman. Lamun teh aman mah meureun parasea. atah. Da urang mah aing ngaran sih ari ngaran aman mah aya gini. Urang jengkol sok-sok pikiran maneh itu. Aman lah ngaran lembur. Aman. Justru teh aman tuh gue eta teh euy sok mulungan we eta. Ngerong Kurang-kurang di jalan. Salah Akang Maju Suen teh menjaga Membersihkan. kebersihan. Jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Gitu Kang eta. Jadi lamun Hingga kebersihan sare itu teh lain kebersihan itu sebagian daripada aman. Henteu dina Al-Qur'an ge kebersihan sebagian anadopatu minal iman. Anadopatu minal aman. Sok sanajan si eta anu mulunganna dan teu disebutkeun dina Al-Qur'an anadopatu minal aman. Anadopatu minal iman kebersihan sebagian daripada iman. Teu nya Pak RW nya. Supri. Kebersihan sebagian daripada aman. Kebersihan itu sebagian daripada kotor. Lamun teu kotor mah ya bersih. Kebersihan sebagian dari kotor. Ai kebersihan mah sebagian dari bebersihnya. Dari kotor. Lamun Kumaha? sok ah. Kebersihan sebagian dari kotor. Mal aya bersih lamun teu kotor. Mal aya kotor lamun eueuh bersih. Lamun moal kotor lamun teu bersih. Mal aya kotor lamun eueuh bersih. Moal aya kotor lamun eueuh bersih. Nya kotor lagi moal aya. Da aya bersih. Hayam heula nog heula eta mah kita euy. Bener Wah, gitu, tadi pas hayam tadi heula nog heula euy lieur da. Lieur, eta. Cek kita tahun heula. Teh heula Allah moal aya mimitina. Sama beda deui aya jeung hayam mah sarua dap anyar gitu. Heula. Hayam heula nog heula kitu. Dog heula cik urang mah. Heuh, nu bijina tina naji. Lain sok geura di mana-mana ge cuma aya nu meuli hayam endog cenah sok geura meuli ka warung. Oh, Benernya, dog aya nog hayam. pandog heula. Ai manehna heula. Hah, urang. Heeh. Dog heula. Orok heula. Orok heula bener. Ai maneh boro-boro teh. Nama ele. Ini kebaliknya. Maneh kitu jujug belum bisa gede kieu. Meureun indung maneh teh pingsan. Yeunun nya.